putusan duit ya teh. Usaha tiisen. Jabang silat teh ka kebon ya teh. Hah, di kempok kai sugan segala dek. Aduh. Baralake kuat kanggeus marurag bakat geus silat teh ka kebon ya teh ya. Marurag baralake. Weuy. Geuning kalapa leubet euy. Heuh, boga jualan-jualan aing. Lumayan lah. 1, 2, 3. Lumayan berarti 1.000 2.000 ge. Keur teu boga duit mah. Ya kai teh euy. Badan deui. Nah, itu ya mah jeung jualan mah. Mantap lah. Duh, jo naik ieu mah Kak. Boga duit teh jang usaha deui urang. Mantap. Kai teh. Geus di aku teh karisa eutik. Sugan bae aya rezeki. Ka mana ya? Orang geus silat teh ka kebon keur ngilikan kai teh, mangajat. Atuh yang beli bae ku urang, sakalian urang ge butuh kai. Oh, nah ayeuna mah kana kai ngajat. Kai ayeuna lah kana sagala bae. Nu penting mah aya duitan. Ari ieu kitu kebon si ayah. Nya, kebon aing tah dulu tuh, kaina loba, sabaraha hiji. Gebeng sabaradak. Ayeuna rek dijual kabeh, rek dilelangkeun. Rek, aing butuh duit. Oh, hayang sabaraha? Ya, ka harti mah. Sudah ieu mah eutik. Ieu satangkeupan. Sameter 20 ieu teh. Oh, sabaraha kira-kirana? Eta nana oge hiji 2 3 pukeun. 3 pukeun teh hiji. Nya 3. Nya, ieu kan panggedena ieu teh. Nu laleutikna mah paling 80 sentian. 80 sen kumaha tempo kai aing barada kitu coba lempong moal aya di kebon batur mah kai nu lempong kieu. Nya ya. Ayeuna sok aek dijual sabaraha ya? Ya, dilalangkeun sabaraha? Payu 15 juta mah kajen. Hah, 15 juta. Paling 2,5 juta. Moal ngajat aya sakitu mah. Nya atuh heug eta mah gara pikiran bae nya. Heula. Ke lamun butuh duit mah ka di dieu bae. Nya, ke cuang mikir heula nya. Nah, heug. Kudu ditawar da. Kaina aralus pisan ieu teh. Lempeng. Ieu jadi genep epuk. Ek disusul bae. Jual bae kitu euy. Asal lebar aing. Tapi da jana 10 juta wanieun. Jual ku aing ke 10 juta mah lah. Nya nama kai ini lempeng kitu udah itu sabaraha tangkal 1 2 3. Dia 30 tangkal. Kumaha ya kai teh? Ya, ka dieu ngajat. Sok ngobrol di dieu, sing bener. Sing kira-kira nawarna geura. Jadikeun bae lah 10. Ulah 10 teuing ngajat, tambahan seutik deui lah kajieun aing mah. Pan ari ngalah kai teh kudu aya buruh munjal 10 dipaskeun. Tambahan seutik deui aing ngajat. Ka jenting moal. Geus atuh lah. Geus kajieun ngajat. Jadi mah dibikin sakitu 10 hek di tap. Nya mangan butuh deui duit ieu teh. Geus lah sok lah, kajieun lah. Sok teepkeun we. Bae nomorna ya. Geus ku Kris we, ku Kris. Heeh, tah. Geus. Deal nya. Deal. Bener gitu. Nah ya kurang 1 juta. Kapan engke 1 juta nana mah arek nuar dibere deui 1 juta. Aing mah tuh. Ulah bohongnya. Moal. Sok. Yuk. Lah. Kade ulah bohong. Aduh ka mana geus kieu aing butuh pisan duit ya. Jualan teu boga aing mah. Boga kebon-kebon acan tuh da. Aduh. Kai batur mah tuh. Boga jualan batur mah. Aing ngajual naon? Pajat. Ka mana euy? Tas ngilik-ngilik kai teh nya tah. Kai saha? Eta si ayah sana ngajual. Oh, si aya ngajual kai. Jual kai itu. Iya, atuh 30 tangkal. Atuh cair meureun. Alhamdulillah. Oh, dibeli ku pajat. Sabaraha, Pak? Dijual di pasar 10. Wawaneanan meuli kai kieu pan barge nya teh meuli waneana 10 juta tuh, Pak. Pan aya anu galedena di itu tuh, aya 10 tangkal nu gedena nama. Hitung-hitung nulungan bae atuh. Euna keur naon di 10 jutanya? Jika nama jen pangabutuh sajan meureun. Yo, geus di TF kabeh teh 10. Geus. Padahal mah ulah waka, Pak. Engke saware deuna lamun geus dituar karek dibikeun. Kapan butuheun pisan eta teh. Tadi nama nya kitu, engke can teh saware deuna nama. Heuh atuh heug lah. Nya ceuk bae. Aduh, si aya ngajual kai 10 juta. Aya injeumeun aing atuh. Piraku teu mere. Ka aing nginjem. Nang duit 10 juta mah. Alah, aki-aki. Da apa lu kitu aing keur tadi transaksi ngejual kai. Nah, sia meni jiga nu reuwas panggil jeung aing. Si aing ka mana tuh? Geus gering. Aing keur butuh duit ieu teh. Moal jauh. Sia masuk sungkus sangka wae. Moal jauh sia mah. Naon? Aing ka ditu tuh. Jor tuh kali itu mah. Jor. Untung tak apaleun aing geus ngajual kai.
Ka aing geus curigaeun aing bakal minjem duit. Padahal mah aing geus apal. Manehna terus ngajual kai ieu meureun tah. Beunang ku aing hiji waktu mah. Tukang kai mah tara di Polan euy lamun meuli kai teh. Bobocan di Polan kitu nya euy. Pak Jat, ka mana? Kasih ayah. Naik naon kasih ayah ayo. Erek. Hah? Erek eta kai. Ayah Naik kai. keluar. Kadi geura aya perlu. Ya, kadi heula ngobrol heula di dieu ya. Namanya kasih ayah gitu da urang kasih ayah ieu teh. Nya. Ek naon kasih ayah? Ya perlu tadi ukuran dia. Nah, kita ngobrol sakedeung. Tong batuk atuh. Nya. Oh, beak duitnya. Bak duit. Beak duit. Ribu. Cek aing ge ulah sok di Polan kabeh aya duit teh. Yo, nu sabenerna nama encan kabeh. 1 juta deui. Tah, kepanggih ini mah. Ini 1 juta deui. 1 juta deui. 1 juta deui. Nya. Ayeuna rek micen duit kitu. Nya ek mikeun deui duit. Oh. Anu 1 juta na da soalna kayana isukan ek dituar. Tah, ieu kieu nya. Da urang ge rek kasih ayah ieu teh. Oh, atuh nitip bae jeung kasih ayah duit. Lah aing Di moal TF. dititipkeun mah. Bisi leungit aing moal lah. Lah, urang pan wayahna ambeh teu katonggo. Tapi itu percaya ya. Percaya. Nya aing percaya mas. Ditepkeun kana nomor si Aki. Ya, atuh ulah ditepkeun cash meureun aya ieu heueuh. Ya aing teu mau HP. Lah, dah henteu kudu di bawah HP mah. Geus kari Aing mah. dikirimkeun ya, hayang dikirimkeun tingali. Atuh, ya cicing heula saware atuh 500 tepkeun 500 cash. Mun aya mah. Heug atuh. Hah? Heeh. Mending tepkeun bae kita. Tepkeun bae. Heeh. Nya, seug atuh. Nomorna apa lain? Apal tuh. Tuh, geus nya. Heeh. Nuhun nya. Nuhun. Keun bae ke kasih aya urang nu eta nama. Nya. Pajat mah balik bae jeung. Naik balik urang mah nya. Wayahna nya. Ih, merek komisi mah ka urang. Kasih ayah komisi mah. Itu Si aya mah jam menit kitu. lah piraku. Minjem ke tara dibere. Heuh, sok atuh. Bere. Heuh, nuhun nya. Nuhun. Menang duit 1 juta aing. Kadeo deui bae ku aing. Untung bae panggih jeung si Aki. Keur mararusuh kieu ieu teh rek neangan nu gawe jangan ngalakai. Yang ini aya si ayah. Pajak ke si mana? Ngahajar rek ka si ayah. Aing rek ka Pak RT ke mayar pajak, Oh, mayar pajak. Pan kainer kituar lain. Nya, ek mere duit. Mana? Urang teh geus dititipkeun ka si Aki duit teh nu 1 juta teh. Kang Ajat jalma kitu. Nganu ditetap di ka si Aki atuh. Ih, kapan sakalianan si Aki rek ka si ayah, urang rarusuh rek neangan anu gawe jeung ngalakai. Moal waras. Aduh, kumaha tuh? Bae eta mah tanggung jawab ayah. Lain ku masalah tanggung jawab aing kan Kang Ajat nya ke duit lagi. Iya kan tadi nana mah urang teh lah da si Aki sakalian ka ditu. Urang teh apa-apa Kang Ajat. Nu penting mah duit teh Kang Ajat kudu aya ka aing. Transferkeun. Urang mah mereso teh pedah bae deket jeung si ayah, si Akina. Deket ge lain masalah deket, masalah duit mah lain deket. Jauh masalah duit mah. Aduh, aing heug bae eta mah urusan si ayah jeung si Aki eta mah kuring mah geus mere geus dititipkeun ka si Aki. Ya, Kang Ajat, si Aki teh bukan hutang ke aing. Nah, kumaha eta duit aing nyungsep deui wae di si Aki meureunnan. Eta mah heug bae tanggung jawab. Si Aki meureun ka si ayah. Teu bisa teu dibayarana oge. Teu bisa gitu Kang Ajat, cong panggihan. Aing teu narima lah. Yap, gawat. Aing teu narima duit aing kudu dibaekeun we si Aki mah. Kang Ajat, ampun teh ngeluh sato titip Kang Ajat duit teh bikeun kana bogana langsung. Nya pan tadina nama pedah deket jeung si ayah gitu si Aki teh. Heug bae da kuring mah rusuh rek nangan nu gawe jeung ngalakai. Kumaha tanggung jawabna ya? Lah heug bae jeung si Aki eta mah. Koplak si Aki. Duit aing teh manehna geus nyungsep geus loba. Ayeuna dibikeun deui Kang Ajat duit aing gaji 10 juta teh eueuh leungit. Kumaha urusanana aing duit si Aki. Geus nyungsep di si Aki geus juta-juta. Rek bayar da duit aing keneh eta mah. Kebeneran si Aki sok diuk. Heuh atuh. Loba segala euy. Oba Rokok ieu aduh. akaneun ngangke ulah ka barang akan sia mah. Hayang ngobrol heula aing jeung si Aki. Si aing ka digerek ngobrol aing. Ek bayar aing teh. Hah? Ek bayar. Heeh barina ge. Ek bayar hutang aing. Sok. Atuh mangke sih mah. Da aing loba duit mah tenang wae. Lain masalah loba duit tong pada comot heula. Hah? Tong pada comot heula. Naon-naon anu digolerkeun teh disuguhkeun. Lah, Geus atuh mah tulus aing bayarna ri kitu mah. katuh. Nah, kitu atuh sia mah ka aing teh meuni jiga ka naon pisan. Ya aing ek bayarnya. Nya. Ngan can dicokot duitna, ku aing can digesek. Engke bae isuk bayarna ka dieu. Alah, siang geus ngadieu deui wae eta mah. Ye, mau lain nyaan aing mah aslina.
Serius aki aing keur butuh duit ya? Serius. Tuh korek ari kieu mah geus jongjon bareng geus damai. Damai kumaha Bang Ajat? Pan masalah kamari duit nu 1000 nu dititipkeun ka si Aki. Keula cicing itu naon duit tep atuh sia loba duit meureun tas di tep. Duit aing bayar ku sia ku Itu nyuk. kan tas di tep ku Pak Ajat. Ih, kapan basa kamari basa kuring tere kasih ayah kan basana kadiekeun bae cenah kasih ka kuring cenah. Anjing ieu Pak Ajat ngomong kitu deui. Ya, kawaras ye amanah ti batur teh kudu nepi kana bogana. Amanah naon sia mah? Duit Tengah neep kasorangan cenah lain Pak Ajat. kasih ya ku nyuk. Tadi yeuh kasih Aki. Tah, Oh, Nu 1000 nih. Nu 1 juta na. heeh. sok bayar. Apaan heula aing ek bayar kasorangan? Heuh, gawat atuh. Make isukan can digesek ku aingna. Aduh, siang geus moal waras isuk mah. Sia mah tenang boga duit aing ge. Hah, koplak sia mah. Duit aing geus ngumpuk di sia ku nyuk. Duit saha Duit aing. Aing mah eta mah katitipan ku Pak Ajat. Heuh, teu aja teh duit aing. Ai sia koplak. Pamikeun ka dieu wayahna cenah. Uhunkeun. Tah, Tah. deikeun. Da aing teu menta. Tongkat-tongkos cenah. Cih, Keun bae. aing mah teu menta. Hanteu menta kan eta lain hak sia. Kapan aing butuh. Engke dibayarkeun ieu kasorangan atuh. Sok gawat bayar. Cih, cari cokot duitna. Pari basah ieu can dicokot Ya, sia mah. kaela cicing heula diuk. Engke ge bayar Pak Ajat cicing. Apaan aing mah teu menta. Nah. Eh, Waras ngomong jeung sia mah.